wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten wengi para pamirsa sadayana kuring akmal bade ngiringan anjeun sadayana dina siaran warta ayeuna. Sakumaha biasa urang baris nyanggakeun rupa-rupa informasi penting ti warta nasional, internasional nepi ka ilmu pangawaruh anu keur jadi sorotan. Mugia ku siaran ieu tiasa janten sumber informasi anu merenah pikeun sadaya pamirsa. Diusulkan ku Pak DPR pamarentah setambah minyak 2 liter dina bansos pangan. Pamarentah resmi ngayakeun panambahan dina paket bantos sosial pangan sedangkan samemehna bantuan ngan ukur ngandung 10 kg beas jeung 1 liter minyak goreng ayeuna aya tambahan jadi 2 liter minyak per bulan. Diusul langsung di pimpinan DPR. Jumlah anggaran stimulan pikeun bansos pangan ia ngahontal 16,23 triliun. Dina rapat nu dilaksanakan Kamis 18 September, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah ngabawarkeun yen DPR geus menta tambahan minyak goreng supaya bantuan eta langkung ngarojong daya beli masyarakat, utamana kelompok miskin jeung rentan. ...72 siswa SMA Negeri di Bengkulu dikeluarkan secara sepihak. Sababaraha waktu ka tukang sakola SMA Negeri di Kota Bengkulu mengeluarkan 72 siswa secara sepihak. Eta siswa-siswa dianggap tak aya dina data pokok pendidikan atau dapodik, sehingga secara administratif teu kependak dina sistem sakola. Kepala sekolah nerangkeun yen 72 siswa ieu teu kalebet dina data dapodik nalika pendaftaran, sehingga henteu dianggap resmi salaku siswa aktif. Pihak sekolah henteu ngalaksanakeun proses formal pikeun ngabenerkeun status eta leuwih awal nepi ka sababaraha siswa ngaraos dirugikeun. Wali murid geus ngadu ka pihak sekolah sarta ka dinas pendidikan satempat supaya aya pangrojong sareng solusi. Aranjeunna nyaritakeun yen para siswa geus ngalaksanakeun kegiatan sekolah, hadir di pelajaran sabagian waktu, tapi kusabab masalah administrasi ayeuna kapaksa keluar ti sekolah. Asal-usul foto eksekusi letkol untung di tangan warga Amerika. Pamirsa, aya hiji foto langka ngeunaan eksekusi letkol untung pimpinan G30S PKI nu ayeuna aya dina koleksi warga Amerika Jacob Cass. Foto eta nembongkeun ngalika letkol untung nangtung diharapkeun tiang pancang katutup kain bodas jeung leungeunna diikat. Jacob nyebut yen manehna meser foto ieu sekitar $50 ti pedagang arsip internasional asalna tina agensi berita AFP. Dina bagian tukang foto ge aya tulisan dina basa Prancis nu nyebut lokasi eksekusi di Lembang serta tanggal 5 Oktober 1967. Ieu gambar ayeuna jadi bahan perhatian umum lantaran sejarah eksistensi arsip militer Indonesia bisa kapanggih di luar negeri. Teknologi AI Huawei makin mengerikan, Nvidia waspada. Raksasa teknologi Cina Huawei anyar ngekspos sistem komputasi anyar nu ngadukung kecerdasan jinan. AI make chip Ryzen hasil karya sorangan. Huawei ngarancanakeun ngalepaskeun sistem Atlas 950 supercluster eta sahenteuna dina taun payun. Ieu beuki nyieun saingan teuas keur Nvidia nu nyebut yen persaingan geus datang tur beuki nguat. Huawei oge bakal ngeluarkeun 3 varian chip Ascend anyar nepi ka tahun 2028 pikeun ngamajukeun infrastruktur AI-na. Kemenlu jelaskan penyebab mikrofon Prabowo mati saat pidato di PBB. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu nerangkeun naha mikrofon Presiden Prabowo Subianto mendadak perem waktu manehna nuju nyarita dina sidang Majelis Umum PBB. Numutkeun Kemlu, paremna eta mikrofon teh otomatis kusebab aya aturan penggunaan waktu pidato. Tiap negara ngan dibere jatah 5 menit. Lamun leuwih ti eta, mikrofon bakal dipadamkeun otomatis. Sanajan mikrofon parem Kemlu mestikan yen suara Prabowo tetap kedenge jelas ku para delegasi di ruang sidang kusabab manehna nyarita cukup lantang. Kejadian ieu oge pernah dialaman ku Presiden Turki Erdogan nu oge mikrofon pidatonya perem alatan nyalira nyabat di atas waktu 5 menit.
in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. Kitu warta orang ayeuna pamirsa, ulah poho tetep waspada jeung tetep ngumpulkeun informasi anu pasti. Sim kuring Akmal pamit. Sing rahayu kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.